nyanggakeun patandang anu ka-15 Bapak Asep Rahmat Hidayat nyanggakeun. Kilauan sangkarekat at aman haripat rehennya balikan jana sabar pahening awal nak ari karu utia dia Keluan sangkarekat at aman arepat rehennya balekan jana sombara mahening awalna ari karo weturi pagar tanjung ya muntep minten egap ora manjawin teh surya kantoju wa Allah ulas hari remawangi surindra kanto pawarsa ieu samya kang sasangka kumnyaremang rengat rumuning puri rumuning puri ingkang sasangka kumnyaremang rengat rumuning puri mungkin tampak alap siring emas murubing langit murubing langit ekuan manik tawi gias innawang saksa sekaring sulenrek kang pejuang mengetok kersana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka lanjag lijik di tengah pasewakan lang-lang lilin jiga nutu eling
margi dina lebet manah maro jengjaan tawis rasa kacinta kadiwi cinta sareng urusan negara pamet kalipun Prabu Rahwana Prabu Rasa. Kudu kamana pula lumampah nyampaikeun rasa katresna nyakatina nu teuling ngeunteung mapai-mapai rasa kamelan hate perih lir maut ginis ari sabab kacinta bet nu gencang rasa nenden kadedeh kanumit cecep benda kanyah kanumit cuat pikayung yunen kurang naon kula tehnya kurang naon kanca gumelara di alam dunia harta banda ngaleyak di mana-mana Mas Inten gumirincing kekawadahan di mana-mana loba ayana tapi cinta ditolak sapa jodoh ganduh ieu pika nyeri kabuk boronto kapalang edan cinta ditolak dukun bertindak penting kula bisa laksana kapiduriat ieu kawan ojan nu dipicinta ku diri kula ayeuna da ayeuna ya cinta nah atuh ukur ngejejewet ya hate nyak rasa raba bongan anjeun jadi masih kaula ulah sambat kan ya bakal dipetik pati di ala nyawa kowe ieu keneh kurang ajar sampean